Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala sahsi kajalwa ayat kali tegesna lalaki wal unsa sareng istri naon ayari panganyaukeun itu si jalma nasabahu kana nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi anu tetep di jihad ramana Kangjeng Nabi min jihati ummihi sareng di jihad ibuna Kangjeng Nabi ila adnan nepi ka adnan pakotnan sakikituna amama anapun ari perkara badahu anu tetep itu masa badana itu adnan palayajib maka etan teu wajib naon marifatuhu nganyahokeun itu bila hilapin kalawan teu ikhtilaf bal karoha balik tangan makruh keun kana itu masa malikun Imam Malik pa nasabuhu maka anapun ari nasabna Kangjeng Nabi min jihati abi anu tetep di jihad bapakna itu Kangjeng Nabi bahwa mangka eta ari itu Kangjeng Nabi eta sayyiduna anu jadi pimpinan urang sadayana Muhammad bin Abdillah tegasna Muhammad putra pamegetna Abdullah pamin kalami mangka eta tetep tina kalamna itu Imam Malik radhiyallahu anhu minat tawil hal tetep tina bahar tawil laqad hakama yakti nyata ngahukuman saha albaduna pirang-pirang jalma anu ngabogaan pendapat fi kulli baldatin di saban-saban negara bi analana kana sahnyana eta tetep milik kami fadlan aya kaunggulan ala sadatil ardi ngelehkeun pimpinan anu aya di bumi wa inna abi sareng sahnyana bapa kami eta dul majdi anu ngabogaan kaagungan wasuda di sareng kamuliaan ala ditegesna anu yusaribu nyampuran bukana itu lagi naon ma perkara bainan nasjidan tetep itu ma antara kahirupan ilahob dina pika kahirupan anu jembar Abdillah ibni Abdul Muthalib ismuhu ari namina itu Abdul Muthalib eta amirun amir aw saibatul hamdi atawa saibatul hamdi Abdul Muthalib bin Hasim ismuhu ari namina itu Hasim eta Umar atau Amar Hasim bin Abdi Manaf ismuhu ari namina itu Abdi Manaf eta Al-Mughirah Abadi Manaf bin Qusay bidomin kalawan didomahkeun fafatin tuluy dipatahkeun ismuhu ari namina itu Qusay eta Zaid atau Yazid atau Yazid Qusay bin Kilab ismuhu ari namina itu Kilab eta hakimun hakim bipatin kalawan dipatahkeun pakasrin tuluy dikasrahkeun awil Mughiratu atau Mughirah awil Muhdibu atau Muhdim Kilab bin Murrah bidomil mim kalawan dinomahkeun mim nawapati rosan dipatahkeun ro al-musaddadati anu ditasdidan itu roh Murati bani Ka'ab bipatin kalawan dipatahkeun wasukunin sareng disukunkeun Ka'ab bani Lu'ai bil hamji kalawan make hamzah wa tarkihi sareng teu make hamzah lakinil aksaru tetapi na ari kawal anu langkung seueur eta al awalu anu awal Lu'ai bani Ghalib bil qini kalawan make gin al mujamati anu dicecekan itu gin wa kasri lam sareng dikasrahkeun lamna Ghalib bin Fihir dikasrin kalawan dikasrahkeun pasukunin tuluy disukunkeun Fihir bin Malik wa kunyatuhu sareng ari asma kunyahna itu Malik eta Abu Haris Malik bin Nadhar ismu ari namina itu Nadhar eta Qaisun Qais Nadhar bin Kinana kana anu kabuktosan itu Kinana eta saykhon aki-aki hasanan anu kasep adimal qadari anu agung pangkatna takosoda anu ngamaksud sahal Arab urang Arab ilaihi ka itu Kinana lilmi karena ilmuna itu Kinana wa fadlihi sareng kaunggulanana itu Kinana tibani Huzaimah ditasgir kalawan ditasgir Huzaimah tibani Mudrikah bidomin kalawan didomahkeun pasukunin tuluy disukunkeun pakasrin tuluy dikasrahkeun wasmuhu sareng ari namina itu Mudrikah eta Umar ala sahih netepan kawal anu sahih wa kana sareng kabuktosan pihi eta tetep di itu Mudrikah naon nurun Nabi cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhahiron hana dhahir Mudrikatib ni Ilyas
wasmu sareng ari namina itu Ilyas eta Husein wa kunyatuhu sareng ari asma kunyahna itu Ilyas eta Abu Umar wa kana sareng kabuktosan itu Ilyas eta yasma usok kuping itu Ilyas bisol bihi dina dadana itu Ilyas talbiyatan nabi kana maca talbiyahna Kangjeng Nabi al-ma'rufatan dikanyahokeun itu talbiyah bil haji dina munggah haji. Ilyas ibni Mudhar bidomin kalawan didomahkeun papat hintuluy dipatahkeun ismuhu ari namina itu Mudhar eta Umar wa kunyatuhu sareng ari asma kunyahna itu Mudhar eta Abu Ilyas Mudhar ibni Nizar wasmuhu sareng ari namina itu Nizar eta al-Khildan Nizar ibni Mu'ad wala masalatu sareng samang-samangsa ngawasakeun saha Allah Gusti Allah bi buhtan sorok kabuktan sorok wala masalatu samang-samangsa ngawasakeun saha Allah Gusti Allah buhtan sorok kabuktan sorok alal arabi ka urang Arab amaro marentah saha Allah Gusti Allah armia ka armia ayah malakana kudu mawa itu armia hu ka itu aron alal buroki di luhureun buruk kaila tusiba karena supaya henteu keunahu ka itu aron naon anikmatu siksa fa fa'ala tuluy midamel dalika kana itu ayah malak saha armia wa armia wa tamala sareng kabawa itu armia huku itu orang Arab ma'ahu sartana itu armia ila ardisan katana sampana saat tuluy jukul itu Arab di Bani Israel suma ada tuluy balik itu Arab badaan sakanat dina sabada tenang non al fitnah tu fitnah bimawat dibuhtan sorok kumawat nabuhtan sorok Mu'adib ni Adnan wa kana sareng kabuktosan itu Adnan eta pi zamani Musa alaihi salam tetep dina zaman Nabi Musa alaihi salam ala sahihin tepan kaul sahih wa jamaah sareng sepakat saha ulama ala anna Rasulullah kana sahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta innaman tasabba pastina nganasab itu Nabi ila Adnan tepi ka Adnan ila Adnan tepi ka Adnan walaysa sareng teu aya pima eta tetep dina turunan badahu dina sabadana itu Adnan ay Adnan tegasna Adnan ila Adami alaihi salatu wassalam nepi ka Kanjeng Nabi alaihi Nabi Adam alaihi salatu wassalam naon torikun jalan sahihun anu sahih itu torik pima dina perkara yunqolu anu ditukil itu lima karena perkara waqa'a anu tumiba itu fihi dina itu fima ba'da kadinyata minal aqwalinya tanah pirang-pirang kaul al-mukhtalifati anu diikhtilafkeun itu aqwal al-mutabaidati anu silih jauhan itu aqwal wa amma nasabuhu min jihati ummihi wallahu